kagok bermain Mobile Legends? Hah? Mobil lengan? Dina hiji poe, Atul jeung Iis ulin ka Imah Bebel. Coba tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bebel. Bebel. Ayo naon di gara ning bisa. Ada ka bebel bebel mah aya tuh. Bel aya balad ieu. Naon di Oh, Iis atuh, hampura bita teu kadenge. Bel, wong capluk sok. Bebel, wong capluk sok. Hah, naon? Kira ya kagok bermain Mobile Legends? Hah? Mobil lengan? Kemarin siapa ML? Tuh, dari ML. Iya, dari ML teh permainan zaman ayeuna. Nya teu apa permainan di zaman now. Teu kosi lila, aya Aris jeung Udin ngaliwat. Udin, Aris rek kamarana. Milona tuh urang karesep. Hari si Bebel rek di rumah. Oh, si Bebel tata di gawenya permainan. Ayo atuh, arek di bilan mah ane bagi rame. Hayu wong opatan we. Yuk lah, yuk. Aris, Udin, Atul jeung Iis indit ka lapang arek ngadu kaleci. Teu mangkuk satengah jam oge, Iis jeung Atul geus soak capeun. Yes. Tuh, tadi si Bebel keur naon di? Hayang heujeun. Lain Rin, keur mobil lengan. Ih, lain mobil lengan, Mobile Legends barudak. Ngaromongkeun naon di? Jadi tadi teh si Bella teh milu kadiasa teh kan permainan Mobile Legends, permainan di zaman now teh naon maksudna mah? Palingan teu milu atuh. Ramenya gitu tuh. Rame meureun Riz. Anehnya, rame keneh adu kaliji. Teu karasa ulin geus lila teuing. Barudak nu opatan
balik ka imahna sewang-sewangan. Aris, Udin, mau kemana? Arek kalau mau si petir geus 5 poe di sekolah. Ini seru atuh jeung si Bebel, ini orang ada ngalap. Nya, ayo atuh bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Ang, example si Bebel sama namanya sekolah. Dina sebutin Ang, kita bagus di sekolah 5 poe. Siapa teh ke rumah sakit? Hah? Kunaon ya? Ngirin mata. Ente dirawat di rumah sakit. Paling ikut mama. Kunaon ya, Ang? Ah, dokter balas nyium HP. Jadi cahaya dan HP kan rusakan sama tanah. Panggil kang HP itu. Oh, atuh. Mana kita si dokter? Mungkin orang yang baik kemana? Oh, tinggal cager atuh sih. Mantap ke ulah nyium HP baik. Neng kene oleh yang zaman baheula adu karet, adu kaleci. Capluk teh si Udin. Sabab geus seubeuh ngarobrol, barudak langsung bebeja rek mulang ka si petir. Ayo di sana. Di jalan, barudak ngarobrol. Bener Ang, baru dan kamari. Nya tuh, kumaha mun dipikakeun ka si Bebel lolong teh abi-abi. Ari silah moal meureun mau ngajakan ulun terus sama tinggal HP. Oh, HP-nya bisa kecil dia. Aduh geus si Udin ka rumah sakitna. Ayeuna mah kajadian ieu di ulah halaman jadi pengajaran. Barudak mulang ka imahna sewang-sewangan. Saanggeus si Bebel jeung si petir nyeri mata, maranehna tara deui nyoo HP.